Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Widianti Setiawan. Di dieu abi bade ngarsensi buku Sunda anu judulna Payung Butut. Pangarangna Ahmad Bakri, pamedalna PT Kiblat Buku Utama, citakan 3 Agustus 2018. Kandel buku 64 kaca. Sinopsis carita sempalan kahiji Naib anyar. Nyaritakeun Bapak Naib nu rek ngalih ngineng kuakuanana bager someah jeung teu sombong. Cindek nama samaga wae nu rek ditinggalkeun ku nu ngalih teh. Nineng keadilan lahir pisan, salah saeutik di hampura, salah gede di omean. Bari tara jauh ti lemah lembut. Kadatangan Naib anyar geus jadi bahan omongan sadesa. Naib nu dipandang darajatna kusabab katurunan ningrat ngagaduhan sifat anu sae. Tapi Naib anyar ieu mah beda. Naib anyar ieu mah ngagaduhan sifat sombong jeung sok mandang darajat. Naib anyar ngagaduhan istri sareng putri anu bager. Sifat sombong Naib teu diturunkeun ka istri sareng putrina. Naib anyar oge ngagaduhan putra, lumrah wae balangor marijehna. Nami putri Naib Siti Habibah, nu sok disebut Ebah. Di hiji poe desa kadatangan juru tulis nu namina Raden Wiratmaja. Heureut sababaraha poe Raden Wiratmaja ngalamar Neng Ebah. Naib anyar bungah, tapi saenggeus apal yen Raden Wiratmaja lain katurunan ningrat, langsung mah ditolak lamaranana teh. Saya mah pinuh ku pawon-pawon, sor kolek diidarkeun paledug haseup udud. Jam 12 balubar, tinggal barudak nu gemprah ditepas maturan budak Naib nu lalaki. Dina carita ieu abdi teu meunang kahingkeranana, kaonjoyanana, pangaos buku relatif mirah kanggo barudak sakola. Kacindekanana teu kenging meunteun jelema di luarna hungkul. Harapanana mudah-mudahan tiasa janten pienteungeun kanggo kahirupan sadidinten. Sakitu anu dipikahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the road. Ding dong got me on my phone, I see and I get my thing.